panokuman Kutia hari kita anu mawa kebahagiaan kasir jemi hemat SMA pertenana lila pisang rejang larna dari peri salamina dua anak kejam memang hayang akhir Bah, gerurah antot mak kok enak. Ma ketot. Is. Awalnya kudu kahaya. Hah? Si mate awe mana kudu ruasa lahir teh awewe digedekeun ku awewe mah nya ka awe cempelak belegu. Oh. Ai si. Tok niup lehon. Mana mah sok keluikeun kana ngabodor. Tok nieu ehwa tok. Nah, Ganeng. Jeung moal doma sa teh. Gede gedean euy. Baru balik aja. Make perhiasan ka umum teh ulah loba-loba teuing anjing eta. Mun bae da condori ka dina lemur dori mah aman mah. Moal sopan. Bisi kejadian hal-hal teu hayang. Moal. Jadi antar ku bae awak mah ka dieu. Terus Hafal bangsat mah. Si otot. Otot bangsat masuk otot dia. Si otot pernah dibawa. Si otot itu tuh nana. Pokoknya pada ada bangan mah leutik-leutik. Siapa ka aing ngobrol. Mana mah beda ka aing anjir ada sentimen penting ieu. Ka ieu. Bong. Sini kamu. Sini gawe ka dieu. Ya sini lah ka dieu anjing. Siapa bangsa? Lain bangsa. Si lain bangsa dari mana? Sok arep Pak. Sok. Pidato lah sok. Anaknya belagu. Ngomong mana? Si Sani tadi sunatan. Alah kesaruan ini goblok. Sini Sani mah geus liat mau disunatan. Palurah omongkeun. Bang bodor palurah mah. Nanti apa pan si Sani teh nyunatan dokter sete. Tuh cek nake. Ngabodor si anjir. Untuk ngabodor salarea sebenarnya kan si Sani teh anakna dokter. Cek aing ge sarua maneh ge ngabodor tah itu bener belagu sia. Si anjir eta kumis juga sikat seuseuh. Dia paling kumis belagu. Naon? Akar huntu. Amat teu kada gogorowok kayaknya. Kan urang santai. Cek dokter ulah capek teuing. Ulah loba ngomong, pelabah duit sama talete. oh yang panggede nih. Le. Tuh kaera jog nyeker di kelupang teh. Ari nyeker ka juga emang tadi. Sieu cek dokter ulah loba ngomong. Urang mah cek dokter geus cenah teh tong ngabodor. Kenapa cenah? Lain maneh mah ulah loba ting di pulang-pelompan geus panon geus beunang katarak lain kolesterol. Katarak sih. Saha katarak? Sok cobaan. 7. Kata ngeuleuh. Vokal kumaha? Oh, vokal baju di parangeuh pangeulanana. Nari urang meuni hese. Malahna urang diajar vokalan tadi. Bisa nyanyi? Waktu di tanyakan nagrek. Heeh. Keur macet urang teh vokalan diajar. Terus? Mobil butut aing pada ngeurang. Iya, mobil anak disebut butut. Si iya tah vokalis mah urang nyaho. Coba ya vokalis. Oh, Neng. Laguna vokalis. Hah? Laguna vokalis. Neng. Kakak kuring buaya nulis nugelis material kayu. Jelema gitu. Jelema di situ vokalis artis Jawa Barat. Jelema isia. Aya gitu. Aya. Wanita kayak Anjing jetot lah. Aing mah pang. Yang ganti kan teh sieun. Aing mah Kudori, ku Pak RT, ku Pak RW, ku pemuda di dia kabeh, ku aing. salam pemaneh sieun. Sabab deukeut. le. Yayan Jatnika keprok heula.
salah mau bisa mana mah lamun gerakan epilepsi geranya gerakan tekan goreng jadi sekali-kali les aing kayak haluskeun atuh gerakan abah luar teret curik tunggal teungel bayawak neungel ngajenda ogat tuh mau tosok sarekeun atuh eta teh naon deui atuh mantap loba ngomong gering bayawak namun deui mana deui tok gerewegan gerewegan teuing mah dikumaha bayawak atuh gitu sok hareup mentang loba rurat reret beku sok matak naon maneh mun cicing aduh Gusti ai sia baheula kungsi parbut ka Bogor tapi ka jeung maru udah sia nongol deui mana ngawak kunaon geuleuh kunaon ka Oden maneh iya mah duit teh ka jadi nyebut izin barina ge sirah ulang di teungel asa kenarti mana urang geus balik aki-aki wajib dihargaan kolot sirah di teungel aing mah goblok gay bayar bang karena sirah mah diusap bagus sabab dipacegan udah di situ berarti geus duaan geus goblok entah ada melo mama tuh pipilu berarti maneh sanu neungel teh nya sanu neungel maneh katingali karasa nya karasa tadi giapan deden beungi aya deden gereng goblok kuat nafsu si eta karena ieu barisan aya nu di sapatu aya nu henteu teu kapodalan si eta mah naon deui tong tunggal wae anu sanu neungel maneh tah ge maneh goblok sia mah beda bogot kuno teh ilmu penyangungun cik boleh ngajak ngomong dokter belapak belak sia mah paduli aing mah budak leutik ya imahna kontrak sia komo sia imana wewesean can dibangun aing mah wah geuning basa nini aing keur nongeng ditolok teu aja aing ngakapoekan eta tong para sewa itu tong para sewa ira gerna sok geus mah eta teh kieu ai sia mau ngejedok nah mana neungel deui saha jeung aing anjing wah ini ka aing teu kalau aing kieu sia mangan wani we ka aing cing sakali mah tuh ngelehan cicing tong tunggal teungel wae mana sakali deui kapanggih ku aing cik apa ini sok geus pokna aku saya mah dikeun aduh kan dititah heula oh sok coba dia geus pindah deui ka dieu tolong ka aing geuleuh aing siap joget nah lapor siap saya si eta ka dieu le lamun ras teh gering mana biasana tara katipu anjir kudu kieu katipu aing ngaragangan keur gering aing teh keur maka saluhureun keur aku aing teh make kasopanan kan urang teh hareeng sakali deui ku aing di karawas tah sosono tuh deket mah kenya tuh ah siap laporan tim leutik tahu laporan awas maju jalan oh Aisyah rek jadi ketahanan nasional kumaha kumaha tegas atuh sia teh naon belum sia jika nu fungsi parbut ka Bogor keur ngora jika jeung maru ode ini si bawa orang kitu wae iya komanan ka aing lain kana absen sistem sudah teh kadinya atuh make balik kanan atau ke kanan sok nu tuh balik kanan segala langsung aja tuh ija meni kusaruan lapar lain lapar mulai tak mau naon we siapa mau pindah dia kamu kepada mau ka dia anjing dia yang dicentong kades hah kades ai kades jelema gitu kumaha hah pahlawan nih hah oh kawan nih hah oh kanan balik deh dia
Jadi sirna kusuma. ngomong ini mah. Ya ini Ada siapa? kalau duit 1.000 pol tadi jadi salah potong Jadi sabaraha ewang teh sakit. Iya mah urang nu kareosana ge duaan nu eta mah cicing mah. Lain bro. Dasar ruwa tuh orang Teu bisa da ieu mah urang keur ngareos duaan jeung cawer. nah gitu Aku saya ke mana dia tuh? Suka trek jawer. Makokan geus suami cetok lain we. Suka aing rek jawer. Eta si otot tinggal di sawer. Kalau aing belum ngabodor aing. wah ini baru ngaji duit dino aing 200 ya bukan ini Tilu sia. Opat. singkieu Tadi 2. Pisahnya 2. Jadi opat. Siap. opat besok. Aing ngajak awal wan ngecetok ka maneh tah. Opat 50.000-an, anya 200.000 jadina. Heeh. Namanya ngaku tilu bieu. Dua si teh mana di sarwana. Si teh ngaku dua, cek mana opat, ngaku tilu asa beuki ngaco ya. Aing kan atuh cekal. Di urang aman tuh. Wah, anu penek ya tuh percaya aing. Mending sama kolot mah adil. Di urang di lurah. Tahu ada di lurah. orang mah percaya kalau orang mah tapi nunggus-nunggus ge eueuh Tuh, aja tilu 10. Lima sih itu mah. 5 sih tuh. tilu Jadi 10. Awas. Itu. iklan nggak terus 10. Eta. Tadi harus sawer. ada gengsi Terus. Nah, ini ngodok kalau masalah mie terus nih Eta mah juga ai maneh dek ngodok atuh. Akhir. sok kasih mah tuh jeung kode bayawak ya karunya yang ongkos ka Majalaya bayawak Kalibana mah sarua deh, kan beda di warna. Coklat ya kan. Wah. Neng, Sabale. neng kalau kunon kasih pereng mah. Ada makan goceng udara. Rupina tuh mali wakot ya hiburan orang teraskeun deui sok Pada tuh Ning teh deui teh. 12 tah. Yo nya mah Ya sudah ieu mah bisa sawer aja tuh bisa sawer. Bisa ku ieu mah. bisa buruk terus Angkot cerita mah kalau di awewe gitu. heeh emang benar Pikir apa nih dia lagi awewe. Baru diomongkeun saya itu. Baru diomongkeun gitu nama. Hah, sarua eta ge perang di awewe teu mun itu perang nu gelo. Dek. Semur. cing sehatnya cing sehat cing panjang umur sok nyanyi heula hah Aja. Dia ngomong ada. Ini disebut disarukan yang samur ini pada lama bihun. Oh si peleng ngahina nyebut setruk goblok. Semur. lain maksudnya pada saling ka kursi anjing dianggap jelema setruk cenah kan henteu kan bayang pas sok nyanyi Sok heula ada nyanyi langsung aja. Tapi bebas ya lu Ya tah. Tah sawer lagi we tah. itu Sok kumpulkeun oke tah. Kumpulkeun dirinya. Nuhun Bapak asa nuhun. Kayak jikeun teh. Pak mending sakan tenang Pak lami Tadi ya Pak. Pak, Pak. ini jadi Pak. Alhamdulillah aman. Aman itu sekolah di situ. Anu biru. Obat kudu ari cik aing ge Udah matang peping sana sih. si mah buka penyakit epi epi eman Jadinya ada. tidak kok karena sopekar. anjing mana telat ngadahar obat epi eman jadi deui sok Mana? kenangan Mana nyantuan ngawakilan apa? Sok. Saweran kan dibaginya gimana? Entong. hiji dua tilu opat pakai tajong hei Tetapi ngali. Contoh nama. Ya susah. contoh aku mah mah contoh lu benar mah sok Ya, kenangan kenangan ya. hiji dua tilu goblok Jadi salah ngartikeun batur silat kalah salat goblok. sangat piwarang sholat mah aya waktosna anu tos ditantoskeun ayeuna mah silat Silaku.
Kaprok. Udin itu. Ayo atuh balik kana kumaha silat maneh. silatun iraha. Astagfirullah. Ai, badak teh lo barangan jeung sia teh 30 tahun sakadeng. Itu wae sia teh. Hae kumaha? Ini apa? Pakai tuh. Iya contoh sakitu sekate. Iya, tong tarik teuing make gaya tong tarik teuing. Sia mah kanal goblok yeuna. Jadi nanggal mah sia teh. Siga tarik pada laut contoh. Sing tuan. Oh, jadi make teknik sok sekali di. Nula. So, sintari. Eta. Pakai bismillah. Eta. Awas tong tarik teuing. Nah, dia mah. Awas anjing aya minantuna sia. Kumaha, Dek? Kumaha? 15. Namun di tiga bogoh mana lo teh? Ya, kongkon lagi ya karena masa kamu lah sok tunggal teueur dengikeun. Ya, masa kate itu kang ode teh gede bajebna. Pajekna 3 Cukup. Tiga dahu bisa teh meuli. Ya, karena masa kamu cekap ku ditunjuk tah. Tah. Ulah dikitu, saya karena masa kamu cekap ku ditunjuk. Kenapa? Cekap ku di kumaha? Naon sia singgil anjing. Wah, ini Asia ka aing. Ini henteu aing mah teu. Tawa masak. Karyawan Di empat gede. ini contohna ku. Hari oke pe. Banyak. Mana Den? Sok. Jadi Aja wong nu kaopat. Dua. Siku. Naon? Bisa hitungna ini ulah tina opat kana 2. Kumaha? Berurutan 1 2 3 diopatkeun. Bener we saruan namanya mah deui. Ayo bener mana salah. Dia mah ngabodor wae anjing mah. Apa sampean nak? Sok. Buat asar riba. Astagfirullahaladzim. Itu si Eta. Itu era ku minantu deh. Itu era ku minantu. Aing mah daerah aja. Aduh, ku minantu teh. Mana masa ka era ku minantu. Pek wae sia nu eraan mah. Aing mah geus kanal kulit beungeut lah goblok. Justru nu eraeun minantu aing. Leuh aing. Yang boga dohong boga mah hak ieu. Atoheun sia teh. Mun boga duit pasangon anjir. Perhatikan mana sandaran. Majikan urang ngaranna Betul bos. entok anu goblok. Anjing beda ku aing pijakun hos. Nah, jadi entok sia mau sekos-kosan. Sok ana. Mel naon anjing minantu ku aing agar cek hot. tapi bawa balik minantu tapi bawa balik coba joki. Bukan bae we aing mah kasaha we milu anjing mah. Rumah satu itu sana motor gitu. Allah terima kasih kan jadi anak kan jadi minantu. Nah, Mana kudunya ka minantu, nya ka minantu itu surinya ka anak urang aja teh hargaan ka minantu mun aing jadi minantuna teh aslina diracun. da teu sudi aing boga minantu sia. Tapi benar. Musarwana heuh si Pele di yang jadi minantu. Da aing mah hayang ieu teh boga minantu itu dihareup. Nah, jatuh. Ulah. Ya kumaya Dori. Udah dipikir-pikir. Dori nanti minantu tang Dori. Eta nu gigireun ka Dori. Nah, mah yang dituduh-tuduh jika nu hayang diongkosan. Oh, sugarna ya tuh ini mah. Nya sia mah diumpan kan ongkos mah leuwih rika. Si anjing kahumpat kana ongkos. Ai silat pada iraha. Oh iya. Sok ongkosnya digedekeun sia. Hayo bek dah. Dur ngobrolkan minantu asa. Asan. Panona molotov. Tiga. Ais. nah gitu kan. Tangcut salah, tangcut. Ice. Sigo, 3, iya. Tajong. Hiji. Acan, maka jeung jigo pancan itu. Orang-orang Tong amon sorangan. 3.
Iga jamret iya 4 eta hiji 2 3 4 hiji 2 3 4 tepuk tangan ibu-ibu bapak sadayana kanggo anak kingkong iya anak kingkong bade diobral 5.000 rupiah. Yo banyak kingkong sakit diobral 5.000 punten semur Duringkeun perjanjian dia gong ponoknya was pak umpang coba duringkeun mal amak ieu gong ponok si pak umpang coba duringkeun asli mah emosi ya gongna bae ponok benar aing mah sabar aing pak umpang coba duringkeun nyaan itu malah amak oke teh anas aing diteruskeun oke malik amak ka urang aduh si anjing sabar aing mah Moal senale moal. soleh mah aing mah Soleh. pak umpang coba duringkeun nyaan ieu mah asli mah amak aduh le aing teh da jelema moal aing mah amat Moal senale. Sok. maunya jelema banget 3 gehu Apa bapak saweran saya kamu bilang teh? anjing banget 3 seblak tulang anjing pak umpang emosi ya juga krecek cempet godol pak umpang coba duringkeun ngating rene hidup Arsia dek bang pakati kong dek renah berem seriusan mah Mangga tulangannya. si goblok ini sekarang cari Yo. Iya teh goblok. Mangga. Kusia geura hidung. bersih ya Kadaleuna kusia. ini asa heran aling-aling Teken bae da eta mah aku dan Gusti tamis teh hasem simpen yai wayahna goblok. sakedik deui Si tulangan nyip saya mah anjing. atos tiis yai Mangga kade tulangannya. simpen jeung tebih Mangga. sakedik deui Aduh. Si goblok. Beakeun kusia atuh. atos bilih kakabul Kade sekali-kali deui ku aing anjing. moal Aya bandik cetok. sakedik deui Beakeun goblok. urang simpen di dia bilih jiga kapungkur disadokeun kana hulu sia mah sieun goblok pak dodingkeun bang pakating pom bang pakating masih sona wayang laun ya goblok aing ngenang matahari emangnya banget hati ngapa biasa we ngenang bapak katingkong manya banget katingkong ulah nu silat ah yang silat mah eta capean ulah nu silat oh eta kira-kira duitnya cukup langsung aing kok nyeri jangan aing suka aing dikenangan boro bukbek tah tadi ge aing kesel ku sia teh kitu kudu sami-sami we anjing tong dendaman atuh anjing aing teh apa dendam pak tunggang dong pak dong wah ngabunghi deui Ada saya ya, ini kelapa muda. dianggap dua gan si anjing bunuh si Olen sekalian ini jadi dua gan mau atuh nambah si anjing ti kotok jelema ya kita tadi pak tumbang dong pak dong kaki bang pak dibalik ya Kalau saya buka kating bong bang pak. dibalik Dibalik. Kumaha? Bang pak kating bong. bapak katimpong kade ulah katimpong bapak oh bener sih bener da ini jelema kade sih nah ai ngobrol teh cah
Sembur. Kopi tehnya apa ya? Kopi tehnya wah. Wah, ngopi ini kau ini. Oh, kalem mbak. Kumaha gitu. Ah iya. Bapak. Siapa bang ngomong aja. Bentar bu, bentar. Mas. Apa? Anjing surahai. Balik deh. Apa deh? Aduh, pintar saya apa? Kita kesebelasan. Pade. Makanya kamu bisa nang ojek cuma tong ngajak wae abdi. Cuksa. Minatu mana aslinya salah sama abdi izin cenah. Tuh, minat. Kira aku abdi cenah gaduh martua gelo cenah. Coba. Cuk minatu aing. Heeh. Tapi da minatu aing masa gua gelon. Tak tenang we aing. Minatu gelo aing gelo, hidup gelo. Lo mau nyebut gelo da kain mau nyebut lagi jelema cacat gitu aing mah cenah. Cuk saha tah? Tapi nantu di dinya. Saruang yang tuh aing cacat. Ya, hidup cacat. Naon deui anjing lah. Sok naon deui sia. Tuh ka urang mah kungsi. Naon? Ini toha cenah ku cigarano karno. Hah? Tah mun eta mah hina anjir. Hidup Rano Karman. Pak Tunggang. Pak Tung. Asli anu ah. Ai mana yang kurang? Ieu aing geus di kieu. Aing teh teh gerakan supaya katingali luas mata kieu ningnya bakal aing mah kieu. Gongna kumaha? Hah? Gongna. Sawakan aing. Entong tong sore jeung maneh. Sore jeung mana mah jeung jeung gong cacat. Pak Bang, bapak di geuh, bapak di bang, bapak di bang. Bapak dong keung geus palingnya. Oh make leho. Eho, sok. Sok. Tenang naon. Sia ieu. Bagi mau ulah di beda-beda. Perbuatan yang ulah sarua jeung maneh. Da maneh mah bodor. Ai nu gelo. Berarti bodor gelo. Hidup gelo. Bodor gelo. Tah, gitu. Pak Tunggang. Pak Keung. Bapak katimpung Pak Tutimbang. Bapak keung. Anjir genah eta mah nih. Cenah jarang goblok eho deh. Aduh, siani. Alah, kabita. Lain ke era eta kudu gitu ah. Hah? Damun aing mah era. Era kusaha? Sumpah. Itu hareup, Bang. Eta di lalagan kuminantu lamun urang jadi ode Heeh. nyin permohonan ka desa Nah, untuk surat suntik mati kusaha sia? ka ode. Ka desa supaya aing ulah ditepok minantu. Heeh. Si anjing aduh. Kacida sia geumpan dan minantu di sarua. Ketiga piraku Sarsimon, Sarimbun, Karimin. Sok buru anjing teu kuat aing hayang ieu. Apa sia genepkeun? Pada sabaraha? paingan. Ngomong ka urang. Kumaha? Sok raja ngintip si bapak mah tapi tara lami cenah bae. Allah, dah atuh kaprabadina. Da aing lemah sabit. Mun ieu minantu aing ngintip, no nya sok ngintip. Ulu tak kulo kebanyakeun deui. Loh, minang 200 kan. Anjir genah hareuna. Sok kenyangan kulo. pakai naik. Model mod anjir. Wah. Pak Bapak dudikeun. Bapak katimpung. Bapak katimpung Pak Tutimbang. Bapak tung. Awas 12 ah. Atuh le. Siapa keur gegenahna di reup. Pamenta 12, adi dijan hitung ke make 12. Yang 12 Pak. Soalnya kahayang teh atuh cing atuh anjing mereka. Iya tuh kahadean cetik mah. Oh, lu. Kayak seberiji. Anjir keur geunah anjing pas mengeluarkan Sumpah Pemuda. Sedereun anjir. Dia Sumpah Pemuda tuh ulah kemana kare. Naon? Ceplok no. Oh, kakak. Dadar gulung Pas atuh. pas udah mengeluarkan lele dumo. 2000 kung anjing ah. Oh, lu 200. Ah, tetep Oh, Pak, ieu mah ieu. keur gegenah anjing aduh. Ternyata sepatu tentara. Hah? Sepatu tentara. Arsia nu mata bolor mah goblok. Ka aing nyebutkeun mata bolor mah kieu disebutkeun sapatu tentara. Hancil. Cara-cara mana boga seragam polisi di mana ya? Sharing buah-buah gelo teh Arsia. Iya. Nurutan budak sunatan pakai baju polisi. Kata baret mah ini gitu. Nu kieu wabelu goblok. Pak Tunggang. Kelah
asli halo kan Pak Kumbang Suhu namanya seuri. Parah kalem. Aing isuk ditayangkeun di Indosiar bagian naon dina acara patroli kuno. Pak Kumbang Bapak jadi ke Bapak Katiko Patulibang Bapak tong ke Kok naon dek? Atos nah. Ye anjir kesed.